Ini parah nih. Panas dia. Hah? Uangnya teteangan mana ya di dia? Nanaon gimana? Hah? Nanaon? Oh iya dekal. Oh, Deka. Sabarahaeun ieu teh Mang Adang? Heuh dekal sal ye. Lain sabaran sori mah pamere sal ye. Di 2 ye di baturan urang tah tingali itu. Halus tuh bahan lagi. Hologram tuh. Nusaena tuh. Oh, Tuh. Sal. ieu teh di mana? Ti 2 Genep ye di D Sukadana. 2 genep ye. Di mana itu? Di baturan di Sukadana. Sukadana. Halus herang. Herang Mang Adang. Andol eta mah cenah ge sabaraha? 500 mikro teh sal. Nusaena ieu mah. Bakal kieu euy. Oh, nusaena ieu mah. Cih, Faisal Abret. Wah, Ayanya. aya euy. Jadi teu kudu dibayar itu nya. Teu kudu ieu mah masihan cenah. Kanggo Oh. bisa kanggo CRL ame teh jiga. Aki-aki teuing. Orsinilan atuh budak urang mah. Oh, Dimodif saeutik. Tah, ieu tinggal di dalam nama. Faisal Abret. Wah, 02. Oh, iya, Mamang Adang. Ieu mah. ngabret pokoknya mah. Ek dipasangkeun lah. Benar. Bener ek dipasangkeun ayeuna nya. Pasang yang nempok. Heeh. Heeh. Di bawah tuh nya. Heeh sok. Nuhun Mang Adang. Heeh siap. Bae langsung balik we ge. Heeh. Heeh. Duh, tapi asa paruyeung euy paranas kieu. Tare ka wadoyok asa mending ngopi heula. Tuluy lah di wadoyok. Ini kalau geus datang ieu. Ajun masangkeun ti mana duitna nya. Ayo bapak aing. Pak. Ayo duit teh, Pak. Lan duit naon teh, Cak? Iya yuk. Paket datang. Buru ke. Zaman yang ada goan harus datang nih, Kang. Nah, itu siapa wani-wani pesan Faisal hari ini buka duit mah. Cih. D2 genep ye naon ieu teh? Iya ngaran ieuna. Nu ngajieuna Sabaraha asal sabaraha? 300 nya. Anjing. Uang 100 mah aya apa mah? Bagus bae lah 100 ge bae. Siapa tuh para rubuh pisan teu aya pesan aing mah duit pesan aya. Nah, kapan sugan teh lain ayeuna datangna. Ieu. Heeh, Gus. Ya, Ayo atunya panuhun, Pak. kehead teh. Duh. Menang oge aing keur masangkeun euy. Wayahna Pak ieu mah, Pak. Lain enggak bohong aing mah ieu mah. Kapepet kayak geus boga mah digantian. Doyok. Capek na aing. Atas di mana-mana? Nah, jauh ya ka dieu. Mang, aya si Faisal ka mana? Si kehead buku bieu geura. Cuman aing geblek duit pepesen dekal cek aing ka aing menta duit nanti geura. Aing si babal padahal mah itu ge motor beuteung. Tela Mang. Nah, pesen dekal kumaha? Datang panci urang kamere gratis eta mah. Nah gratis kumaha anu dek 2 genep ye gini. Cieu eta pamere ti buat urang. Eta mah hitung-hitung promosi cenah kitu. Promosi kumaha Mang Adang? Ji Mang, kan baturan teh muka dekal di Sukadana Ciila tah nyahoa nyahoeun heuh. Si Isal teh sok konten cenah diberian sponsoran meureun hitung-hitung namanya teh. Aduh, si kehead si Faisal berarti nggak bohong kayaknya Madang. Heuh atuh mah kitu mah ngabohong we si Isal teh datang mah pamere. Aduh, si kehead awas ya si Faisal ku aing ngebohong wani-wani ka kolot kunyuk teh. Si Faisal ini lah pisan si keheadnya. Tadi ke balik sakitu bisa maghrib. Lila pisan kok masang naik. Lila pisan sia teh ka kolot ngebohong. Ngebutkeun nebus ieu tina paket paling mau pamere ti Mang Adang ken. Cik, lah bapak pakai saha, Pak? Pan Mang Adang ge di dieu ti tadi ke tos ngopi. Karena balik dia sia sok bohong ka kolot teh kehead teh dusun. Aduh, Pak, teu aja ieu mah maaf hayang masang ieu kapan eueuh duitna? Maaf lain ngahajak teh ulah kitu menta we sing bener lain ngebohong sia teh. Cih, kapan aing ngajak minta matara dibere? Ken sia. Melah 2000 tangkal mah jeruk ieu euy. Luar biasa ieu mah tangkalna leutik aya jerukna leubeut pisan. Anjir, ieu mah satangkal jadi dua kita satengah. Gagal ieu mah aing tebongkeun ku aing tah. Sugan meng kaena pesan bibitna. Hah? Naon? Bener ya? Jeruk dulu ya, tah aing melak jeruk ieu. Satangkal ke jadi dua kita setengah mah. Anjir, oh buat kieu euy. Kieu atuh melak jeruk mah. Emang jeruk Mang Doyok? Lah, ieu batur. Goblok. Bukan aing bohong nu manehna. Naon dipake agul segala tuh? Pan bibitna pada teu menang ngeuliti aing ieu teh. Oh. Tah mangja geus ngeuli ka aing meuli. Oh, meuli aing ah. Hebatnya. Hebat-hebat anjing jeruk batur ya aku. Anis teh kitu ieu. Nu batur sia teh bibitna nu ti manehna menang meuli geus 1 menit batur liat. Pan bibitna ge menang ngeuliti aing ieu.
Nya anggar geus eueuh hak di dinya mah tuh. Atuh hiji we hiji. Bisi bareng beuteung tah, beuteung 10 bareng. Ya, ya. Dadang. Bawa. Aya dongkrak nganggur na motor kareka itu kareka dongkrak ban mobil ka lu. Oh, aya teh nu akang da keur teu dianggo ya. Sok aek nambut mah. Dua mun aya mah aya gitu. Aya. Oh. Aya. Keur matang petir tah wata. Oh. Sok aek anaknya itu tuh. Aya di situ aya. Siapa atunya? Nama telah ka dia deui. Nah. Iya berentar gede. Oh, aya iya ya benar ya. Yo, jangan halu kitu. Kurang menang injem ti Mang Dadang bantuan mawa ka imah hiji aing keur ngadean mobil di imah. Mawa hiji. Heeh. Sama ieu ieu nya. Goya aing kebayang mah tuh. Yo. Mana? Bibi warang masihkeun ieu. Nuhun nya. Nuhun. Oh. Geus emangna. Heuh atuh sami-sami. Oh, kalau itu kan Mang Dadang. Oh, gila. Oh, anjing urang anjing. Aduh. Berat euy, itu kayak si budak. Nah si budak ieu wae si kehe nya, ku aing ditasa kitu geus si Babang. Bungkang bengkeng pisan si kunyuk. Ih, nah si budak dan ditamenakeun dongkrak masih inget. Ya, yok. Nah mana dongkrakna ket? Cek Mang Dadang teh nuhun. Sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Yeuh. Yeuh, aing dongkrakna ka manakeun? Enggak dibikeun ke Mang Dadang, cek Mang Dadang teh. Sami-sami cenah. Nah sami-sami kumaha kunyuk? Minta sote aing ngabantuan mangga dongkrak ka dieu aing ngabengkel mobil di imah, kakara ge meunang nginjem. Ya, jamin. Ku aing teh enggak dibikeun, cek Mang Dadang teh. Sami-sami budak. Budak siapa ini? Ya kunyukna dibikeun ka Mang Dadang. Nah, sia kakak kamu kunyuk. Ya, ku aing teh enggak dibikeun ke Mang Dadang. Nah, ya kudu dibikeun deui ku aing. Cek teh, urusan nuhunna ka aing teh nih. Kalau kamu kan bohong. Aduh, sia kunyuk aing teh kakara nginjem ti ditu teh ka dieu. Ngomong sia teh kadean mobil kitu. Iya, anjing mitra didengekeun aing tentang ngomong kitu ka sia anjing ngomong kitu. No. HP aing geus butut pisan, aing si goblok mangje ka aing ngaledekan we ieu HP ya. Sugan kudu meuli aing. Nah, aing lamun teu maksakeun mah moal boga-boga kudu meuli ieu mah. Bener. Ah, teh, teh. Awas ya Mang Jek ku aing kana moyok ka aing ku aing ke. Ngeulkeun aing nyawa HP disueutkeun aing. Ih, mending harang kieu capek beuteung mah anjir aing. Ya, kenaon? Urang keur cicing we keur kieu nu film ku alus pisan. Yo Mang Jek. Kuku urang tadi tah. Tadi nama urang teh panjang ya teh kuku teh tas dikeuretan tah urang. Tah. Manitah ieu geutah. Aku urang pada Anjir, aneh, nembok ke HP aja baboy, sia kana kuku, jauh-jauh kana kuku. Sampai meneh kabur buka HP aja ge. Hah? Aing minta lagi tengah rokok, gua mulai gue tadi. Siram aku tuh. Gua mulai gua tahu HP aku betul baik. Jadi jelema itu jangan sombong. Karena kadang HP sakieu wae mun geus kamu kuku, ya kuku aing. Ya. Nuhun. Balku teh. Dek, kamari di jagoan, eka imah, cek eka imah, eka winter. Ayahna doyok di teka goro. Karena kena kawin menit teka boro itu biasa gesok unggil, ulin gak pake. aing. Dek, ieu wayah nanya. Nuhun badoyok.
Siap, Dek. Siap. Ya. Wah, ada ulah di poket, Jek. Neng, abi mah curiga di wadoyok. Amplopna, tong tingali. Dek, wayahna ente boga hutang ka urang. Kopwe eta nu 100 jadi lunas. Emang boga hutang gitu? Ah, bareto urut ladang ayam. Anjing wadoyok. Pakai amplop, pakai malah hutang. Sok sia teh akan tas ade ku aing. Dikena kadokeun ku aing. Goblok teladang hayam 100.000 teh bayar ka aing. Burik na ieu wae atuh burik. Kan menang 2. Nangguanya. Jampeng lah kemana jampeng lah. Siapa yang mencapai ya? Cek aing ge. Asal di jampeng kumaha Rik Benar loh. Tuh euy. Menang hiji. Menang nih lem. Jadi Kepana? tilunya. Dah. Cing ya keur mamujeuhna rame ya. Aduh. Oh, remis-remis acan itu Jah. Itu bener aya sero dulu. Oh, si goblok aing keur ngusuk. Eta mah sero edan. Kumaha burik ya burik. Nah, udah sero. Hei, mancing ah. anes abi nu jeung ngurek. Geus apa meureun? Ya ada pada aing teh keur ngusut aya jejer ieu teh ya. Kumaha atuh. Mau dah. Awas. Awas, emang yuk soal dosa. Ih, Allahu alam yang kita apa lah sah? Walau alam di dia mah erek musuh, erek naheulep bebas atuh. Mu sadaya ieu mah. Anu cara lihat terus awai. Oh sah. Heeh. Heuh nu umum saha we bebas ieu mah nu make adu nu ngalalau. Atuh dah kumaha ieu mah keur ngusup di obeng. Pan ai milik mah mah pahili ieu sok we di dinya ngusup urang ngobeng. Sanu apal angin aloh nu apal mah. Oh, Allahu alam gitu sah. Heeh. Paket. Mohon Nah, pan abi mah teh pesen paket. Naon sah? Iya paket nah, Bapak pesan. Henteu aya tar atas namana saha? Ya, namina Jack Denny tapi alamatna on di dia. Oh, nu Mang Jack, abahna teh Anjing. Nu Mang Jack. Heeh. Sabaraha gitu, 80.000 Bayar lah kemana? Ya tuh 80 mah, abi we lah. Oh, mohon ya Siap, mohon. Mohon abi dah hiji deui atuh teh kantenana mah jeung. Mangga. Mangga. Tur nuhun, paket naon? Lu Mang Jack nya? Nyawa tuh, kegeroe Mang Jack enggak? Ya tuh anterkeun heula. Ojek bicara atuh. Heeh nya. Ojek. Mang Jack. Ya naon sah? Iya aya paket nu Mang Jack cenah nya. Oh, heeh sah. Ieu teh paket nu kena urang order. Nah, atuh ditujukeun ka warung urang Mang Jack. Pan urang teh kebeneran sang teu boga duit ayeuna mah engke bogana urang tanggal 10 duitna Tanggal 10? heeh Nah, tanggal 10, Pak. Atuh ieu kumaha ieu? wah sesuai pesanan Ieu kumaha Mang Jack? Aing mah. Mang Jack, sakirana teu boga duit montong sok barang beli segala, coba alamat nama ke alamat urang. Kumaha coba 80.000 eta teh Mang Jack. Bayar lah, ngambung tanggal sabaraha? Ulah tanggal 10 ayeuna wae. lah naon sah teu kadenge Ulah tanggal 10. halus ya sah tingali anjir cocok keur bebeb aing Murahnya 80.000 yuk. heeh Coba alus kieu euy. tah sah kieu sah kamari yo abah teh boga duit euy loba pisan aya beka anu mere duit teh 2 juta 2 juta. oh Tidak naon. oh ngan kabur aya nu nagih kamari teh aya we rezeki tidak terduga. Udah sok gitunya rezeki mah. Oh, rezeki mah. Jadi kemana ge silih bantu teh komo ka tetangga sa, komo ka abah. Wah, pokona mah mun maneh daek buta bantu ka abah insyaallah maneh ge bakal menang rezeki teh atuh. Susah sa maneh digeroan ku maneh. Itu digeroan ku maneh. Heeh. Benang mu kena gratis. Trik yang bagus. Pesen deui aing ah. Bae ke deui alamat si Isal.